ayah tas gugah. Mohon bun. Ayah bade didambalkan kopi atau napi teh manis? Teh manis weh bun. Nyantas-antasan tuh nya. Bun. Kopi weh. Ih ayah mah. Soalnya kopi mah nyes. Mangga ya kopina. Aduh, bunda meni bager Ya. Naon deui sih bun? Saur bunda mah mending kene ibak heula, baya tepat campur sareng dahdir. Nya kitu bun. Nya. Di atas tuh. Nya sok atuh mangga. Ayah, ibak heula. Nya. Kopina nitipnya bun. Mangga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, A. Punten ngaganggu Bu. Kumaha, A? Satu acana. Mending calik heula yuk. Oh nya. Mangga. Di paling mana Bu? Paling itu, A. Oh nya. Janten kumaha, A? Nya satu acana perkenalkeun heula nya nami abi teh Eji. Abi di perusahaan PSP. PSP. Nya ibu terang teh PSP. PSP teh naon? Persatuan Sales Panci. Oh, tukang panci. Sanes tukang panci. Abi mah sales panci. Benten atuh jeung tukang panci mah. Abi mah levelna ge tos internasional, tos terverifikasi. Ya pokoknya saya teh bade nawarkeun ieu Bu. Naon teh, A? Ieu mah barang lagi barang saya Bu kelanya biasa gini ngabukana euy. Kela ieu na heula. Tah Bu, ieu teh panci impor. Kualitasna ge benten sareng sanes. Ieu dangukeun. Tah. Sorana ge ngablentring kan. Terus ya kelebihanna biasa masak sayur Bu. Sok nu sanes mah naon coba? Gimana biasa masak sayur, terus pami masak caina tuh kudu diwasuh langsung, ya karena ieu pun kayak asak sorangan. Terus panas lagi merata. Ibu mun gaduh panci ieu, suami makin sayang. Kumaha Bu? Ah, henteu, A. Gaduh di bumi ge panci mah paranti masak cai atuh. Benten Bu, ieu mah kualitasnya ge kualitas impor. Nu kumaha sih kualitas impor teh? Ya, iya pami dihurungkeun ku tanyan, ku non, ku seuneu. Moal peperetelan kos panci biasa. Panci biasa mah naon atuh aya dihurungkeun teh langsung peperetelan geuningan si cai teh iman teh tenang. Ieu mah panci slow, Bu. Ah, Bu. Aya nu kitu panci slow. Ih, buktina ieu aya kan. Ih, Ibu perhatian pisan geuningan. Nyuguhan saya kopi. Ih, Ibu bener-bener bagernya. Enak geuning Bu. Enak pisan Bu kopina. Jangan kumaha ieu panci teh. Keke lah Bu. Kopina enak pisan, nyungkeun deui nya. Kopi bikinan Ibu enak pisan sumpah. Jadi jantan kumaha Bu ieu panci? Moal, A, da sami wae nu abdi ge tiasa masak cai mah. Si Ibu mah teu gaul. Itu panci PSP Bu, perusahaan ternama. Nya moal. Satulah moal mah. Nuhun Bu, punten ngaganggu nya. Mohon mangga, A. Tapi mungkin mun misalna bade meser panci ieu, ketik we PSP. Ya. Mohon. Nuhun Bu. Mangga. Bu. Kela Bu, sauyup deui. Kopi Ibu teh enak pisan. Nuhun Bu. Tukang panci teh datang minum kopi jeker si ayah. Nya itu jeker si ayah. Nah direpkeun. Bunda ngopi. Hah? Ngopi? Henteu ya. Eta chef. Tadi itu ayah tukang sales panci. Sales panci. Nu ngake kacamata sanes. Nya eta.
Tah eta bun, anu ngaganggu ayah kamari mancing teh. Kunaon ya bun ya? Rarasaan teh tukang panci eta nutur wae ayah. Sabar ya. Duh, baru teh kamarana ya. Ari urang keluar, nu kalaluar ieu mah. Aing mah. Kenaon mana nih? Tumben-tumbenan nongkrong. Ari mana teh nempo? Urang diuk lain nongkrong, aing mana? Kamari kamarana wae. Biasa kamar itu mager. Aya awewe euy. Neng. Badai ka mana? Ke Kampung Kisrut, Ki. Betul gak ini Kampung Kisrut? Bahasa Indonesia deh. Betul, ini Kampung Kisrut deh. Saha itu awewe geulis-geulis teuing ngobrol jeung si Aki deh. Kieu carana mah orang bejaan barudak nu di pos aya awewe geulis. Rumahnya Pak RT di mana ya? Pak RT di sana rumahnya, nggak dibawa. Di sebelah mana, Kek? Oh, ngapain itu neng ke rumah RT? Istri mudanya ya. Ih, bukan, Kek. Saya ini dokter. Oh, dokter. RT sakit kali ya? Ih, enggak, Kek. Saya ditugasin dinas di Kampung Kisrut. Oh. Jadi arahnya kemana, Kek? Neng. Rumah Pak RT mah di sebelah sono. Lurus. Nanti ada belok kiri. Terus nanti belok kanan. Nah, di sana. Ya, nanti lurus aja tuh sono ya. Maaf sih nggak bisa nganter. Kakek mah udah punya istri. Ya. Ya udah, makasih ya, Kek. Bakso. Mas. Di jalan naon? Jalan bakso. Bakso. Ya. Ada apa Ki? Mau meser? Seporsinya berapa? Seporsinya 10.000. 10.000. Ya. Isinya apa aja, Mas? Isinya ada daging cincang, sayur, toge campurannya, bihun mie. Bumbunya apa? Ada saus, kecap, lada, garam, vicin, bawang goreng. Gimana Ki? Mau beli? Enggak, Wah. nanya doang. Dasar. Mas, Apa? ini ngambek. Kirain si kakek. Itu Mas, Nah, itu bakso ya? bakso. Berapaan? 10.000-an satu porsinya. Satu deh, Mas. Jang. Naon Ki? Ayeuna jam sabaraha sih? Jam? Jam. Dengan 2 jam Ki. Ih. Alah. Dengan pupus aku udah gantian mangkokna meureunna. Pancitan laku-laku. Sial pisan aing mah. Jeruk panas dia lah.
Usaha kieu. Kemana nya baru teh? Iya. Tadi aya awewe. Bener. Wah, di mana? Gini nafsuan kene mana nih daripada orang. Kan 5 awewe. Nya poho. Itu orang sabar kena. Heula. Urang boga strategi. Mas, Ya. mau bayar Hah? sama mangkoknya berapa? Kalau mangkoknya nggak usah. Ih, tapi Mas, Baksonya aja. enggak, itu Udah mangkoknya. yang baksonya aja tadi. Satu porsi. Ya udah berapa, Mas? 10.000. 10.000. Biasa ya. Ini, Mas. Makasih ya. Terima kasih. Terus mangkoknya kemana? Mangkoknya pecah, Mas. Aduh, kalau gitu harus ganti lah sama mangkoknya ini. Kan tadi kata Mas gak usah bayar sama mangkoknya. Harus ganti lah. Lah tadi saya mau bayar sama mangkoknya kata Mas gak usah. Ya udah berarti gak usah. Woi, gimana ini mangkoknya nih? Kumahanya panci teh teu laku-laku. Kurang ilmu gitu ti bos. Kudu ngulik ilmu ka mana deui coba. Telepon lah bos lah. Dengan pencerahan. Halo bos. Kieu bos. Panci teh can laku keneh wae euy di kampung Kisru teh. Nya bos, ku saya ge geus ditawar-tawarkeun ka semua golongan, semua umur. Heeh, pugu eta can aya nu minat wae bos. Ieu kumaha tuh bos? Hah? Nyari partner? Oh, nyangis lah ke bos. Nah bos, kumaha tuh bos, pusing bos saya juga. Udah, entos bos, tos ditawar-tawarkeun ya ka segala golongan entos, ka ibu-ibu, ka anak-anak, ka teteh-teteh, ka bapak-bapak. Kitu cara anu minat wae euy. Heuh sigana mah kudu butuh partner ieu mah euy. Meh bisa meyakinkan pembeli. Ripu aslina bos, kieu wae mah bos euy. Oke siap bos. Oke. Oke ku saya dikabaran dia bos misalnya siap. Mungkin dikabaran nya siap bos. Nyentos bos. Assalamualaikum. Kudu nyangan partner ieu mah bener. Meh aya nu ngadukung satu perjuangan. Meh aya nu sajalan. Bang, tukang panci. Tukang panci sales panci ieu mah. Geus lah tong loba nanya. Keur para rusing kieu teh. Nya pusingan urang atuh. Naon? Hayu rek ngadu ka pusing mah. Pak boga pusing. Pagawean can boga. Koma urang kumaha coba ayeuna? Panci teu laku-laku, jaba bos urang teh galak di. Rek kumaha coba? Nya leuweum boga pagawean amang mah. Urang boga pagawean henteu. Dahar di mana engke aman kawin? Anak urang, pamajikan urang. Oh, sarua da urang ge kumaha ieu coba mun misalnya urang teu ngalakukeun panci ieu. Mun teu laku-laku kumaha? Mana bos urang galak. Kela. Urang teh dititahku bos urang kita nyangan partner deui. Maneh daek teh jadi tuk sales panci. Sales panci. Sok pikiran heula tah.
mun misalnya arek kayak urang bakal laporkan ke bos urang. Ayolah daripada pegawaian pisan urang. Benernya? Bener ayo. Yang geus kayak urang maneh bawa ke kantor ya, ke PSP. PSP. Apa tuh PSP naon? Naon? Persatuan Sales Panci. Oh, tukang panci. Lain tukang panci, sales panci ini. Ini mungkin ke bahasa Inggris, di level internasional. Beda tuh level nage jeung tukang panci mah. Teh, kalau kuliah tuh ini ya? Kalau kuliah? Oh, pantesan. Oke. Siap. Terima kasih telah menunggu layanan stay Jack. Oke. Oke, siap. Kang, rumahnya Pak RT sebelah mana ya? Rumah Pak RT ya di sana, Neng. Sebelah mana? Nah, nanti Neng kan jalan nih. Nanti belok. Nah, di situ nanti ada orang lah, pasti ada orang. Ya, mungkin. Oh iya Kang, makasih ya. Oh iya, Neng. Deket Neng, pasti mau ke rumahnya Pak RT ya? Ih, kok tahu sih? Iya Neng, soalnya kelihatan dari mukanya kayak yang lagi cari kepastian. Oh berarti bener ya jalannya ke sini? Iya Neng, bener. Nah nanti kesana aja terus Neng. Nanti kalau ada belokan jangan lupa belok Neng. Nah nanti biasanya suka ada orang di situ. Mending tanya lagi ke orangnya supaya lebih pasti Neng. Oh, ya makasih ya. Iya Neng. Itu merenanya nugalis teh. Teh, oh iya, ada apa? Mau mastiin jalannya ke rumahnya Pak RT bener ke sini? Oh, mau ke rumah Pak RT ya? Boleh. Jalannya lurus aja. Kalau Teteh masih ragu, tanyain aja di sana. Pasti ada orang. Oh iya, makasih ya Teh. Ya, sama-sama. Ah, Iya, Neng. rumahnya Pak RT bener kan ya jalannya ke sini? Oh, Pak RT ya, Neng? Iya, Neng, benar. Neng tinggal lurus aja, Neng, ke sana. Nanti ada orang, tanyain aja di situ. Cuma nanti kalau ada yang listrik, jangan ditanya. Ya? Iya. Ah, makasih ya. Ya. Ah, Iya Neng, kenapa? rumahnya Pak RT bener kan jalannya ke sini? Iya Neng, bener. Udah deket tuh Neng, tinggal 50 meter aja lurus. Terus nanti belok kanan. Nah, Neng di situ jangan belok kiri Neng. Soalnya di situ cuma ada belok kanan aja. Ya udah, ah, makasih ya. Iya Neng. Kok gak nyampe-nyampe ya? Terus tadi nanya kayak ke orang yang sama deh. Emang bener ini kampung Kisrut. Di kampung Kisrut, kocak orangnya, banyak tingkahnya, bikin orang bingung. Ini cerita di kampung Kisrut, kampung yang bisa mengocok perut, kampung yang bikin orang galang kabut.
dihuapkeun da. Lucu nama dihuapkeun da. Nih guys, perjuangan bahasa masih aur-aurkeun. Ini nek di nek di dahar deui. Murah kan berapa kali didahar kenewan. Di kampung itu, kampung kita semua. Jadi arahnya kemana kek? Tadi tuh. Tampol we na. Aki teh bika sebeleun anjing. Terima kasih, berarti terima kasih. Ayo. Pesan atunya. Bun, kopi gantang. Ih, ayah mah. Soalnya kopi mah Heula balikan geus. teu naon ya. Maka terang kopi mah yes gitu. Inilah